Jaya abah yuk. Naon tarik? Abah bisa ngalengitnya cina. Oh, tuh abah mah bisa ngalengit bisaan. Abah yang dulu. Atuh yo, nah. Oh silat. Tarik nak, abah nak ngalengit. Abah Nasir ke mananya? Pas di ngelengit ke kamari ke mana? Cobalah, jangan ke kebun. Itu Abah Nasir di kebun. Waduh, Abah nagikir sare. Abah. Jangan tarik, tarik. Abah, pas kemarin ngalengit ke mana? Tarik Abah mengalengit kai mengopi. Pantesan ku tarik ditangguan ulur bae. Tuh hampura Abah tarik. Abah selain salang ngalengit ilmu nanandi bah. Atuh Abah mah ilmu loba tarik. Abah mah bisa ngalengit, bisa ngaruhkeun seuneu, bisa ngarubuhkeun tangkalan, bisa asup ka tangkalan, bisa ngaibeurkeunan bae. Mah eta Bah carana Bah. Coba Bah ajaran tarik. Gampang tarik, tapi aya syaratna. Kan bebas syaratna Bah. Kudu daek puasa. Bruh. Mau sanggup koneng. Bruh. Mau bakakak. Bruh. Kopi pahit. Bruh. Jeung ulah poho wujudna jeung Abah. Loba amat teh syaratna. Ongko hayang bisa. Atuh heueuh Bah, isukan ka dieu Bah mau syaratna. Ditangguan ku Abah tarik. Coba tarik yang neuli bisa asup cina ka tangkalan. Hayo ieu Abah. Dologan Abah. Abah yondek asup ka tangkalan. Ulang ngecek tarikna. A few moments later. Pesan amat si Abah, kemana ngelengitna? Baris, tuk si tarik. Abah Nasir bisa ngelengit. Wah, lu bener ya. Tapi kami mah percaya. Coba ke orang tanya Om. Jadi itu si tarik orang tanya yuk. Yuk. Tarik tadi yuk. Aya naon woi. Tadi di kula. Abah Nasir bisa ngelengit. Abah Nasir, ayo. Assalamualaikum Pak. Dagang dari kadari, sama Abah kadari deh. Coba kami hanya kekuatan Abah. Sini Abah bisa ngalengit. Abah mah. Selain bisa ngalengit, Abah mah bisa ngaluarkeun seuneu. Coba Bah yang dulu. Cara ngaringkeun lah. Yo, nu geutina leungeun Abah. Puh.